Neng, kumaha kabarnya? Geus kelas 3 nya. Dupi parantos tujuan kamu atas lulus, Neng. Bapak kumaha kabarnya? Damang. Jaga kesehatan ya Pak. Bapak ulah hariwat. Bilkis geus gaduh tujuan. Bapak hapunten Bilkis bade angkat ka sekolah heulanya. Nuhun, Neng. Hati-hati. Assalamualaikum. Kemananya Bilkis ke Ciasana Anjuna can sumping? Nuhun kemana ya Anjuna? Nah sih tadi lami pisan. Tadi gojeknya menilai lapisan orang nungguan. Padahal tadi nungguannya. Mau tadi ngetak gojeknya menilai lapisan. Orang gereget. Bahasa teh bisa ukur alat komunikasi, tapi oge identitas. Lamun urang leungit bahasa sorangan, hartina oge urang leungit jati diri. Bahasa Sunda teh warisan para kaluhur urang, pilih ku adat ajen-inajen, adat tingkah sama hirup. Bayangkeun, upami hiji maksa engke, barudak urang teu wau aksara Sunda, teu ngartos kana buku Sunda, nu kacida endahna. Saha deui nu bade miara warisan ieu upami sanes urang? Ibu, punten, abdi bade naros. Masih seueur teh sih? Jangan resep diajar aksara Sunda. Tah eta hanjakana teh teu seueur tapi nyaeta we tantanganna. Dunya teh tiasa robih tapi budaya urang kedah tetep hirup. Jeung eta prayogi jalmi-jalmi nu ngagaduhan sumanget pikeun miarasa teh ngalestarikeunna. Artos barudak? Artos, Bu. Ya kan saya itu satu. Lapisan sarung rumahnya begitu ramenya jadi orang mantiluan. Teramanya mantiluan teh. Abdi penasaran, cita-cita Ranja naonnya? Namun cita-cita abdi mah yang jadi pengusaha sih. Lamun abdi mah sigana harus penjajah jadi dokter. Namun anjing bintis yang jadi naon? Abdi mau yang jantan guru bahasa Sunda. Wah, saya pisan. Ya kamu garang abdi ngadamu aya nu hoyong jantan guru bahasa Sunda. Namun jangan pisan. Anjing hebat mun restu. Pidoana we nya barudak. Ya, aminnya semoga sukses. Jigana abdi ayeuna kudu serius. Abdi kudu ngontar cita-cita abdi. Abdi yuk. Nangkung di lawe abdi masih kena diajar. Ada sebentar masalah. Mau ada ayo siapa nanda? Bisa kedah. Di lawe enggak? Coba Indra, pop es abdi harus bisa. Yang leres raos, engke abdi yang meser ah. Leres, alis turaos, bagis, cobian atuh tulis abdi. Henteu abdi serius heula belajarna. Oh, mun atuh, upami hoyong mah nyanda teh nya. Anjing adu urang main karet yuk. Yuk, saya eta mah parantos wani abdi teu main karet. Leres, anjing diri henteu, kis. Anjing ngadangu abdi henteu, kis. Mun aya naon? Anjing alulang bade main karet. Anjing arek ngiring mah. Sigana teu
tiasa, tapi abdi usahakeunnya. Oh, mohon gitu. Oh, orang main karate ya? Ayo, tapi piraku ngan duaan. Emang si Bilkis tengiringan? Tadi tos diajakan ngan aliman. Terame atuh ai duaan mah. Si laki syage tak acan lebet ke sekolah. Soalna tak acan damang. Ajakan sana suy. Si Puspa, Vivi, Indi, sareng Najma. Ayo orang ajakan, dah pasti ada rayongnya. Yuk. Ayo orang main karet. Ayo ikut menuju bosan lagi ya. Tur dulu dong. Orang kabang kesini yuk. Ayo. Itu nggak sama ku ibu di parap kamarinya. Berarti ingat nggak sehari ya? Marane atas jangan MTK aja. Terus ada mah? Nuhun ambil ke atas. Ya, buta aja. Bantu sama. Mohon mangga. Itu kemudian si Ismail Wirawe tidak terjadi pembelajaran. Bukan apa di kamarinya nyali rawae. Bukan tuh. Abdi mah paling terang. Marane mata asik. Lamun teh coba teruskan kasih parel. Sih pada masuk apalin. Oh, bener ya, pas orang teruskan. Itu aja sih Halim. Sabar gini. Araya naon ieu teh? Kala-kala urang sih ieu baru mana lah. Halim mana yang puas si ayahnya itu sih? Tak apa lo urang. Tadi teh aya ke kantin aja si Alhalis kalau emang. Harus naon tah? Ini nyaho tuh sih si Ikis kunon. Kan biasana sok ngahiji jeung babaturana. Tapi ayeuna mah mau lira wae. Aku mah tak apa euy kana kitu teh. Mana beres lagi mana nyaho? Tuh, engke atulah kurang ku abdi jeung barudak di TRN lah, aman-aman lah. Benernya, tong hilap. Engke di jalan lah. Oke. Kan si Bibi jeung si Puspa teh nanyakeun ka urang kunaon si Bill bisa sarangan wae. Eta apa tuh nanya ka urang? Bisi we, mana mah apal gitu. Tapi urang ge penasaran nanya bisa gitu. Tuh cara ada orang cari info tuh kumaha. Ayo tuh sekalian yang sekali sila, ayo sekalian. Itu guys. Si Bilkis ke mana? Jalan ke Tempo. Udah tuh turun batur. Udah sih ya. Sanggeus ieu mah apal naon deui nya? Soalna abdi hilang. Sanggeus si teh mah PPI tah aya tugas kita ngapalkeun surat Al-Imran. Oh, terus Tumben opatan, biasanya limaan. Maka keran kaributnya. ya, tapi si Dikis kan serius diajar, jadi orang mau ngeganggu. Oh, ternyata ribut. Ulah gitu atuh. Coba ajakan ngobrol. Terus sugan we bisi daikeun deui. Arulin jeung maranu. Ya udah, kayak orang itu ngobrol aja sih. Bilkis,
saat acara di sekolah oke tiasa ngobrol heula teh sakedar. Emangnya ngobrol naon? Abdi teh tiasa nih soalnya abdi rek diajar deui. Oke we ngobrol pas UI dengan sekedar ngobrol mohon mau lagi. Oke, lamun kitu. Bade nyarios naon marane teh? Eta we anu urang teh memang naros kunaon kami diajakan amung atau kapan kieu teh bilakis teh sok alim wae. Laras kah, nah mun diajakan teh sok alim wae. Oh masalah eta, hampunten nya abdi jadi jarang ngumpul sareng aranjeun. Nya sawios, tapi mun sasakali mah tiasa meureun. Teu tiasa nya eta, abdi ayeuna kudu fokus belajar heula. Jadi teu tiasa anu wae. Nya ngartos, tapi mun sasakali mah tiasa atuh. Pas kelas 12 mah kada fokus mencar cita-cita, kada serius aranjeun di kamarin amang wae. Jadi kan tinggalna teu serius we. Geus kesana jiga nundingkeun urang tara belajar. Henteu nundingkeun, tapi katinggalna teu serius wae. Nah, bisa nyarios kitu Bilkis, abdi terang iraha waktosna belajar sadang amang. Muhun. Nah, jadi nundingkeun urang teu serius kana masa depan. Hayu euy, teu jadi teu ngeunah nyariosna. Jadi lapar pisan. Di kantin namanya Bukan teh, Chandra Kantin sih. paling kalah istirahat orang ke kantin. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kelasnya luar biasa. Aneh kieu ih. Muhunnya abdi datang ti suge meni beda teh awana teh kos biasana. Nya ih, asa aya nu aneh. Eta si Bilkis sareng rencana cigana kersoek. Emang kieu naon? Kirang tenang tapi katinggalna karena aya masalah. Siap juga ngerasa gitu. Temannya di mana? Wilujeng siang barudak. Duh, dinten ayeuna dibagi kelompoknya, pikeun ngadamel tugas makalah ngeunaan panalungtikan tetuan Yas. Aya nu ditaros teu? Kelompokna bade ku ibu apa ku salarea? Bebas nya sabaraha isina? Sabara bade sabara. Mangga sok kumaha we lah. Pelan. Guys, sarang belum besar banget ya. Wias. Kin paling iya nya infokeun ka nu teu sakola. Tapi kerjakeun nya. Awas we. Hei barudak. Ibu bade naras. Kan ayeuna teh bade ieu nya lulus. Bade kamarana lanjutna. Bade damel. Atuh tong waka ah. Sok ya, ku ibu didoakeun sing lancar, nu bade kuliah, nu bade damel, sing katarima nya. Tapi tong hilap ka ibunya. Awas mun hilap. Ibu mah atuh, tas ibu-ibu ah. Ibu mah bade masihan terang we karanjeun ya. Dangukeun tong hilap. Bekal ya.
kangge ka Ayuna. Ibu teh terangnya ayeuna teh di kelas 12 teh emang teh gampang, pasti tugasnya ngaburudul. Aya nu sibuk diajar nepi ka hilap nyenangkeun diri, aya oge ning nu santai kok si Halim tah santai. Tapi tong hilap mikiran ka hareupna kumaha. Tapi hiji hal anu kedah dipika nyaho, hirup teh ngeunaan kasaimbangan. Tong nepi ka barudak sadayana teh ukur fokus kana hiji hal. Terus hilap kanu sanes. Kasuksesan teh penting, tapi kebagjaan oge diperlukeun. Entong terus-terusan siga ambis merenya. Tapi saya oge tapi entong ngahilapkeun ka rerencangan, tong hilap kana amang oge, tapi tong tutuluyan amang. Sabab ini ieu teh bakal dilewatkeun gitu. Karena momen-momen nu ku maraneh teh bakal dikangen. Ibu yang terangnya barudak teh sadayana mikir gitu sakedap naon sih anu dipilari teh, naon anu dipikasieun, sarta naon nu paling penting. Barudak sadayana teh tos ngahargaan jalma-jalma di sabundareun arurang tacan. Atas Bu. Atas setengahnya. Sok perhatoskeun rerencanganak beuting aya anu stres mikiran tugas. Sok silih carita we, silih carita entong nutup diri ulah nepikeun stres sosorangan. Si Iki sok Boni kamu. Boni ibu. Ibu tuh bikin stres atau bebas. Ay, ibu mata masihan tugas ngan ieu hungkul sakali. Eta oneng keur naon? Make up wae. Atuh ibu, anu geus kendari atuh. Har, arek sakola marek naon? Serahkan dulu. Kamu hilang. Hapus ah. Ngewa. Sok lah ayeuna mah damelkeun we eta tugas tadi. Awasnya mun teu ngumpulkeun ku ibu dicoret namana. Sok. Tong hilap nu tadinya. Ibu keluar heula nya. Ya, sok lanjutkeun ya. Bilkis, bade sakelompok sareng arurang teh. Serius emangna? Mohon serius. Nyatu orang sarang. Bilkis, abdi hoyong ngomong serius sareng anjeun. Arurang sadayana ngarasa leuwih sono ka anjeun nu baheula. Abdi ngantos anjeun hoyong fokus kana cita-cita anjeun. Tapi arurang teh asa ngarasa ditinggalkan ku anjeun. Leres kis, arurang sadayana rancangan Bilkis anu mangaganggu kana cita-cita anjeun. Bilkis tong ngarasanya lira ulah resep ka diri sorangan, urang sadayana gaduh hijian sehingga hayu urang mapah sesarengan. Hampuntennya abdi teu sadar upami ngajauh dari arah anjeun. Abdi ngan saukur sieun gagal jeung sieun ngecewakeun ibu jeung bapak abdi. Muhun kis urang sadayana pasti ngarasa sieun, tapi arurang tiasa nyangharepan bebarengan. Leres kis, arurang ge nyuhunkeun dihapunten. Bisi kamari, arurang ngomongan terlalu kasar ka Bilkis. Muhun kis hapunten pisan. Leres khususna nalika kamari arurang angkat heula ku sabab ambek. Nya teu keuna naon. Abdi ge sakadana teu sapatosna nyarios kitu kamari. Urang saling maafkeun we nya ayeuna jadi pembelajaran anu berharga. Muhun jadina urang tetep diajar bareng, tapi tong hilap oge tetep jadi rerencangan anu hade nya. Nya